edaran deui cenah. Surat edaran. Suka Sydney masih makannya. Ngopi-ngopi kita nyoba aing pada beuh. Nanyakeun kitu teh. Bedegona polis. Orang di saya eta mah. Dame anu beda emeng. Kamararana budak. Main bejana. Bayu bela, Nay bela, Alia bela. Pada kaki bela. Kerupuk nama orang. Haji yang kerupuk 2. Yang Kiko. Ayo hiji deui Kiko nah. Sekarang balik deh. Emang nyeri bisa ditahan, Is? Aduh. Astagfirullah, kunaon? Aya wae si Bois patudan kencang-kencang teuing. Tubuh dah karunya. Ayo udang mana nu nyeri? Goblok sih, mana bantu. Nyeri teh. Kemana sih? Enggak diukur tadi dia. Kan maunya mah jauh teuing. Oh, kunaon sih hehe? Raga ketabrak si Bois. Hah, katabrak ku si Bois. Emang ker di mana sih? Emang ker di mana? Emang ditabraknya di mana? Si Boisnya ini ke mana sih? Kurang panjang, nanya nak kurang panjang. Nginti nama si hehe teh korban tabrak larina si Bois, Neng. Oh, eta ditabrak kan maneh di warung. Eta kunaon sih geuning kerupuk kayak di dinya. Kayak disirah. Seni ya teh, seni bela diri. Tadi kan orang teh kemari kerupuk. Tasnya teh itu kageleng si Bois. Tak kurang teh ditulungannya. Terus kasirahkan kerupuk nak. Terus murah terus dipulung deui. Oh, iya. Aina dahar we tah kerupukna besing si hehe perihan beuteung. Ah enggak sih atuh buka basing si perih beuteungan tas katabrak. Nyeri keneh teh sukuna. Geus teu nyeri. Ayeuna mah malahan perih beuteung. Ampun tengan. Anjay. Meniruas tadi.
si hemat puri beuteung itu menebeak kerupuk sapalastik. Heuh. Mana mah raga ge lain kateumbrak ku sapeda. Ngalempeyak ngiri beuteung, perih beuteung. Geus aing rek balik ah. Teu njung ah. Cicing mananya di dia, warna rek peperan heula. Dira, kerupukna mana? Di titata tadi lengok keneh wae, budak udang manten atuh itu. Coba pangabeukeun kerupuk. Poho. Apa teuing kerupuk maleberkeun ka si hehe Gusti. Ah. Dira. Tadi orang nabrak dia pakai sepeda. Orang rek tanggung jawab, si hehena eueuh. Masalah si hehe mah geus diuruskeun. Da tadi kurang geus ditanggung jawabkeun, da manehna mangkat. Urang teh keur buru-buru rek nganterkeun sepeda batur. Terus teh urang teh malah nabrak si hehe. Ya pokokna mah aya nama kieu, urang butuh 2.000. Tah. Si hehe mah tenang, urusanna geus beres. Bener ya, Dir, urusanana geus beres. Beres geus ayeuna mah. Tong khawatir jeung urang mah. Geus ditanggung kabeh ku urang. Geus maneh tinggal mayar ka urang 2.000. Enggeus simpas. Bener ya, Mahi duit 2.000 juga ngaganti rugi si hehe. Soalnya orang khawatir pisan, Dir. Nah, Geus nya tong khawatir emang geus sehat walafiat ieu nya. Geus na ayeuna maneh balik. Geus beres lah. Geus naik mangkatnya. Poho. urang teh keur buru-buru rek nganterkeun sepeda batur. Dira, kerupukna mana? Di titata tadi lengok keneh wae, budak. Later. Meuli kerupuk berem. Iya, masuk. Nah. Amang-amang teh seserian wae kunaon meureun. Geuh ampun.